Nun di sana di Suryalaya, Tasikmalaya. Rongkah dina digawe ulah aya ikhwan pedah getol manakiban tapi kamu gawe kudu boga pakasawan neulik asa dari nikmat Allah. Kang abdi mah tukang kokorompong kemarin kasar abdi mah ojek kemarin asari lewat gelas kering seletik ketinggalan ke depan kemarin lu penting kasar kata se pokoknya ikhwan akhwat jam 7 singkil gawe awas si jam 7 gugur lu samping kene pada boleh tenang udah mah diajar dikit Allah subhanahu rongkah dina terus aku anu kakak jadi iya bener jawabannya ome akhlak jeung pamake jadi diajar manakiban teh supaya ngomekeun naon urang akhlak urang jeung pamake biasana manyun ayeuna mah senyum biasana keur kageureun batur kudu karesepeun ome terus kebersihan, keindahan dimulai sing rapi, sing bersih, kayak ikhwan petuk kelek, banget hauk. Oh, sing rapi, sing indah ketinggalina. Ieu mah tidung, koneng, baju ungu, kahanap hejo siga enak. Jadi mah akurkeun atuh baju teh akurkeun supaya indah katinggalina teu kudu mahal teu kata ceu kata sa ya sing rapi cing anggun geuna katinggalina teh kumis geus patorang-rang kuntu hararideung buuk busik samping kohok bau awak aing make minyak putri duyung suka masjid na cokrak kami gara-gara ya kebersihan keindahan dimulai terus alus budi jeung pekertina kumaha berhubungan jeung saluhureun padi ajarkeun jeung sasama jeung sahanapeun jeung nu beda paham jeung nu beda agama eta teh budi pengertian terus hirup jeung rezeki dunia rawu akhirat amin terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.